Assalamualaikum dulur salam buru barea salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian kahiji karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Ngaguruhna sora mesin sarta trok-trakna sora toropong netelakeun sibukna nu digarawe keur narinun rupa-rupa kaen jeung rupa-rupa sarung. Humaleang nu tetembangan kasilep ku tinggal locrakna soragan mata genah nu ngareungeukeun. Teu sarua pamolahna nu digarawe teh borosan tertembangan tinggorowok silih geroan nu ngajentul ngalamun wae aya da ari mesinna mah jaralan. Malah mulyana oge harita digawena bari ngalamun leungeunna nu kenca nyekel penyetopan mesin panonna mencrong kana toropong nu ting belesat ngencang atuhu. Ari ingetanana mah kumalayang wae ka Citamiang peureum kadeuleu bentak arasa da kapi beungeut wae atuh Neng Sumirah teh. Sabalikna dupi kaingetna mah geus teu basa teu carita disuratan mah disuratan matak bosen anu nyieun dari ngawalonan mah henteu. Geus mang tahun-tahun ti sapraki karta kawin Kaneng Salamah mulyana can pernah patepung di jeung panutanana anu geus sarua ngaitkeun janji pikeun hirup babarengan tang tubay nimbulkeun sakuasangka anu hese dijakinkeunana. Nah Neng Sumirah teh geus jali tina janjina atawa dicaram ku kolotna pedah manehna miskin tetep wae can kasurti ku atina. Jebred penyetopan mesin eureun sorangan si horeng garpuna ngait kana palet anu di jero toropong bedangna beak. Atuh barang reg mesinna eureun, mulyana oge eureun ngalamuna. Ari ngareret kana wadah pakan, paletna karosong kabeh, regejeng we ditanggi, leos ka gudang rek ngabon deui. Ari srog ka tempat pakan, mulyana teh ngagebeg lantaran katempo pisan. Di jero aya mojang keur dioconan ku montir. Kacida mulyana iji dinana. Ningali nu kitu peta keur digawe teh matak pi kesebeleun. Sanggeus montir ngaleos ari Malik mani ngarenjak eta mojang teh. Ngarasa waktu heureuy aya nu nyerangkeun. Manehna ngeluk tungkul bari metakeun jampe pamake sabisa-bisa. Si toko kali kumuyu Semar lagi datang. Pucuk asih, pucuk hurip. Dilulun-lulun dibuka deket jajaka. Sing asih ke awaki, asih. Tamat babacaanan eta mojang cengkat, red ka mulyana, kelenyu imut. Mulyana ngarenghap, hatena nu pinuh ku kasebel jeung kangewa teh dadak dumadakan leungit malah timbul kaasih jeung kadeudehan anu teu aya wates wangeunna. Eta mojang anu nyampeurkeun nyokot bak-bakan ku mulyana ukur di pelong. Potongan badana ngabiola dipapaes ku sanggul nu ngadakom dina pundukna mun haben ditelek-telek tetela mata kesengsrem. Mulyana ngusap beungeut hatena ratug lantaran ngerasa heran ujug-ujug timbul kanyaah jeung karesep ka eta awewe anu datangna dadak-dadakan. Ari geus pinuh dieusi ku paletan eta mojang balik deui bari ngasongkeun eta bak. Mangga nyanggakeun omongna. Ku mulyana ditampanan terus ngaleos teu nyarita naon-naon da hatena masih tagiwur. Pukul 8 mulyana ngeureunkeun mesinna bari gura-giru kaluar. Kawas aya nu rek dipegat. Di luar poek mongkleng ngan bentang nu baranang cahyana ting carelak ting karetip. Teula ngaburudu pagawe awewe nu marulang semura rusuh pisan. Mulyana nu nangtung handapeun tangkal camara curinghak. Saban anu ngaliwat diteuteup diteges-teges. Nah ari hol teh mojang anu keur diarep-arep katingali kaperenggan deui ngareret ka manehna terus manggut bari imut. Ari nu diajak imut ngan saukur ngarenghap. Tukang jaga nutupkeun panto pabrik sanggeus tetela anu marulang kaluar kabeh. Ari mulyana anu masih keneh ngajanteng kacida reuwaseunana barang aya nu nanya bari nepak kana tongkongna. Hei, lamun wae ieu teh. Ari direret geuning anu nepak teh Kang Adang sobatna. Sumuhun Kang, jawabna bari seuri.
ngalamun ka urang dieu. Leres pisan, eta nu tadi nu diacuk beureum. Nyi Maria, geus wawuh atawa acan. Papendakian bebieu tabuh dalapan. Namun heran Kang, nah teh abdi bet kataji ku eta istri teh. His, atuh da sileget manehna mah, kade ulah lalawora. Geus loba pisan barudak bujang nu kabandang, loba kolot anu kaboyong paroho ka anak pamajikanana. Omong adang bari melong ka mulyana. Leres kitu eta teh Kang. Unu matak ayeuna akang nyampeurkeun ge sarehna tingkah parepola moal sadatang nanti gudang jadi barobah. Akang penasaran, terus nembok ka gudang. Ari breh teh anu merean pakan lain babah nu biasana, tapi Nyi Maria. Nyelangan meureun salila babahna gering. Hadi teh keneh akang geus aya pirasat, yen emul ka bulan leugeut. Omat ulah terus ka Banda. Tos sabaraha urang Kang di dieu nu asup kana pitapakna. Aya kana 11 mah, katambah di meureun ayeuna ku emul. Akang mepelingan omatnya sing ati-ati. Upama nu keur main bamah mul teh nyang hareupan 12 pas. Lamun kudu maraen kartu meureun disebutna teh balak genep reka bebeng. Atawa lamun ti kusru kabalong sok diserbut cilaka 12. Cek adang bari ngagak-gak seuri sarta ngajak asup ka jero pabrik. Mulyana ngahulang heula sakedeung samemeh nuturkeun adang ka jero pabrik. Teu mangkuk sawatara minggu ti saprak tepung, ayeuna mah Mulyana geus loma pisan ka Nyi Maria teh. Hari adang kecida pisan dugdag degdeg nang halangan sangkan Mulyana ulah tikait pikir ka Nyi Maria. Tapi segala tarekahna gagal. Komo barang Mulyana ngadadarkeun riwayat nama, yen manehna keur ngalakonan gering nang tunggalang layung lila namang tahun-tahun balas mikiran Neng Sumirah anu teu basa teu carita, malah teu aya surat-suratna acan. Atuh hubunganna jeung Neng Sumirah teh terus teu puguh pegat teu nyata. Ari ayeuna ngarasa rada lipur kaubaran ku Nyi Maria. Hubunganna antara Mulyana jeung Nyi Maria wuwuh raket bae, malah mindeng silih kirim surat. Anu mimiti nama biasa we ditanyakeun panganjrekan kulawarga sarta asal padumukan. Tapi wuwuh mindeng silih suratan atuh maksudna oge wuwuh jero deui. Ayeuna mah silih tanyakeun eusi hate. Sugan we cenah sakocoran kawas cai. Sanajan digodong nepi ka saat tetep cita-cita mumbul kaluhur hayang ngahiji. Sanajan salin rupa jadi mega ari kuat pamenta mah moal burung rag-rag jadi hujan. Balik dia jadi cai ting golontor kokocoran. Cag baraya duwi ka diheula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun karya Kak Sukarna bagian kahiji. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Hajab pamit. Permios.